Sia teu kapok-kapok ha? Lain ha. Kamari kalapa ayeuna sampo aing di babad dia di tas saha sia. Lain abi lain. Lah sia rek ngaku moal sia. Serius. Dan aku aing dikadek aja. Astagfirullahaladzim. Kumaha kayaan si Aceng kamari beunang ku si Ahmad. Karunya oge si Aceng. Sika anak kudu dicek ya ka imahna kumaha kaayaanna. Oke. Saya poho ieu. Ye, teu make helm poho. Teu make celana oge. Lah, bodoh lah. Da deket ieu. Assalamualaikum. Wah, areueuh. Sarawah. Tapi senang nama ayah. Lah, cobaan lah. Kajero sebenarnya itu dikunci. Mananya ya kamarna? Salobak kieu. Kata ayah kopi Pirahannya ya? Geuning asem-asem kieu. Lumayan penting mah kopi. Belah dieu. Belah ditu. Belah dieu sigana. Astagfirullahaladzim. Kunaon maneh, Ceng? Ya, mana bisa masuk ke imah? Lewat mana? Kunaon maneh teh, Ceng? Nyata ya, bakal rasa ya teh. Eta beungeut pinu ku pasalan pas. Geuning eta loba tulisan. Tuh coba orang baca. Panas, riut, flu, batuk. Geus nginu mah bacaan maneh? Beres ya, mempan. Bangun nama Doraka kasih Ahmad gara-gara maling kebun si Ahmad ngesesuaiin nama Teang si Ahmad bawa ke dia rek minta hampura kasih Ahmad bisi pondok umur ya Embung ah. ya guru manggang aing hirup kene bisi pondok umur embung aing mau dosa mah sugan we ari geus minta hampura kasih Ahmad mah ngurangan dosa urang Tapi heueuhnya ningali maneh sakarunya urang tega. Atuh lah, urang ayeuna rek ngang si Ahmad. Maksakeun lah sieun-sieun oge. Nitip jaketnya. Tunang tadi dinya. Awas ya, aya duitan.
cing pantona oge bawa di kebon. Risakeun lah kebon. Aduh, buka kebon ya buat kepala kieu. Kepala. Duruk hujan. Ya, kalau dok. Capek ya. Istirahat lah yuk. Main kelah duduk memang salodo. Tuh. Si Ahmad ngadek malnya. Giting lah. Mang kewe. Oke. Asa agak terkieu ya suku teh. Kemari oge si Aceng memehan kakak adek 2 kali. Biar aku udah kudu nyamperkeun bedog si Ahmad. Lah, geus lah, balik lah. Tapi cek mama ajangan oge amanat mah kudu ditepikeun. Lamun teu ditepikeun jadi dosa. Heulah. Kumanya? Bingung oge ieu. Heulah, ini tuh lah kajeun lah di kadek oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak. Ya Allah, tolonglah lindungi hambamu ini ya Allah. Abi mang, orang terkece di muka bumi teh nih. Kek. Terkece ti belah mana meuni kitu banget siga jair kasaatan. Ngaran sia ka dieu? Arek maling deui lain. Keke. Tong salah paham heula mang. Urang teh ka dieu teh arek nyampaikeun amanat ti si Aceng. Oh, rek nyampaikeun amanat anu teh si Aceng. Kadieu. Ame geuna urang ngobrol lah di dieu. Ura. Mun mang, bade kadinya ya nah. Dieu. Salim heula tuh jeung mama. Dieu. Botarasi. Mau sang di. Udah, Mang. Dieu. Balaga meuni kudu diamanat-amanat. Lamun heueuh mah eta si Aceng arek minta maaf, datang ka dieu. Boro-boro nyampeurkeun mang, kitu oge kudu didorong doa. Kieu mang. Pas urang ka imah nanya. Si Aceng teh keur kaayaan ripuh gering eta teh. Gering naon? Teuing da pokona mah kitu geuningan. Ripuh we pokona mah. Terus? Tah. Nitah ka urang teh. Minta naon? Nitah yang Mang Ahmad. Da arek nyuhunkeun dihapunten cenah bilih ponok umur. Gitu. Amanatna teh. Muhun. Oh, gitu. Hayulah. Sok eta sanajan jelema eta pikeseleun, piomongeun, pibanguseun. Tapi deuk oge wa boga perasaan rasa karunya gitu. Hayulah urang init. Heeh, tuh hayulah. Di mana lain? Heeh. Hayu. Hayulah. Paling deuk na nuturkeun we, maneh heula teh heula. Di mana nu mana? Belah di itu tuh, cetuan naon itu teh da? Pokona mah engke urang aya di mana nya, maneh teh heula. Heeh, siap lah. Urang can beres arek mandi heula, salim heula ka Abah. Oh, Urang arek beres arek mandi. Ceng. Kumaha mendingan? Boro ya. Mana si Ahmad teh? Beres tadi ditepikeun ku urang kan engke cenah nyusul ka dieu. Di baju heula. Bonceng. Assalamualaikum. Asup we mang tadi kunci. Assalamualaikum. Marana cenah. Duh mang, duh. Siap.
Mana tuh jadu gering teh? Astagfirullahaladzim. Baru anu sok maling teh bisa gering. Udah jelema tuh mang, orang gak bisa gering. Lain mang ditelek-telek teh sebeda lain Ahmad ieu mah jadi Haji Ahmad merenan. Ye, pan wa. Ayo namarin Ahmad yang dulu lagi. Ahmad kece, baik, sopan, santuy. Muah. Kumaha tuh ieu kabarna si eta si Aceng? Teuing mang datak ieu geuning ripuk ieu. Aya naon maneh teh Ceng? Minta urang ka dieu. Aya perlu mang. Perlu naon? Minta hampura mang. Kurang gering ya teh. Gering naon mah atuh ku amang ieu urang toong ieu. Pindah heula tempat. Oke, atuh urang jampe heula nya. Tinggal ieu urang toong heula. Astagfirullahaladzim. Geuning ieu paket komplit ieu aya panas, riut, flu, batuk. Astagfirullahaladzim. Geuning maneh teu kagok geuning teh Ceng. Bangun amang mang, gara-gara maling ke pana amang. Orang yang minta amputan we mang, bisi pondok umur, aing geus minta amputan mang. Denah meureun mang. Mun cagerna oge urang moal dadayeuan mang, maling ke pana amang. Kieu ai bagi amang mah nya. Ceng, ya. Kudu jadi perhatian. Da amang teh meureun eta teh lain ulah-ulah teuing. Kalapa sampe kamari teh. Ngan ku sabab maneh carana tidak bagus, teu alusnya. Meureun wajar amang oge ngadat. Lamun misalkeun maneh aya kahayang kalapa eta non sampe bebeja heula kana boga kebon. Boh kebon batur, boh kebon amang kitu nya. Maneh bebeja heula meureun amang oge moal kitu carana. Tah meureunan jadi perhatiannya ka maneh oge Buya, kade. Ulah kitu sia, nya. Sok ayeuna mah jadi perhatian kamaraneh duaan tanya. Jeung kamar si desa si Jenil tah. Nu kabur kemari. Bejakeun kayak kumaneh Buya, nya. Ulah sakali-kali cukat cokot karena kebon batur lamun dina hayangna maneh kudu bebeja heula kanu boga kebon eta alus meureunan kasebutna ai kitu mah da meureun ku tukang anu boga kebon oge moal tapi keun diulahkeun ai bebeja heula mah kitu saran ti amang mah meureunan ayeuna mah maneh sing geura cager nya ulah tapi keun ka gering kieu aduh karunya aing nengokeunna mah geus ku amang dihampura nya nya pokona ulah kikituan deui dihampura. Mang. Tah nengekeun Ceng. Ya. Nengekeun teh cek Mang Ahmad kumaha bieu? Ya. Maneh oge saruana atuh ya. Tong seri tuduh araneh tiluan jeung si Jenil nya. Pokona sing jadi perhatian. Ayeuna mah lamun ayeuna naon ngomong ka amang. Nya. Hampura tuh nya Mang ya. Sing cara lagu. Halo sahabat Kinang Project, terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel Kinang Project Dan saksikan konten sketsa Kinang berikutnya Dengan tema berbeda dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Oke, buat kalian semua sahabat Kinang, terima kasih yang sudah stay menunggu konten-konten kami, kreatif kami, karena channel ini masih berlanjut. Dan jangan lupa apa lagi, Bang? jangan lupa tong-teng Oke, loncengnya karena biar tidak ketinggalan notifikasi dari channel kita. channel upload setiap ya jadi intinya seperti itulah ya. Pokoknya tonton terus konten-konten dari Kinang Project. Oke, terima kasih. Sekian dari kita bertiga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak kurang begitu Berkenan. kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.